di Lembang gitu. Musim hujan lepas kejadian itu mah. Nu longsor mah nya anu kabanjiran, anu teu kabayar MBK aya. Nya anu papisah wae aya. Anu teu nabuh aya. Heeh. Anu ngangkutan son ripuh nepi ka laleur kahayang teh teu beubeut da. Tong kitu atuh moal genah atuh. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, alhamdulillah ditepangkeun sareng orang desa Dayana. Nyaeta orang mana itu Leuweung Datar. Nya RT hiji RW 06 Desa Bandasari Kecamatan Cangkuang. Saras. Sadesa dina acara naon nikahkeun. Nya sareng nyepitan nyaeta nikahkeun sae teh Rasmana nya Amang sareng Purwanti. Nya mudah-mudahan sing ngajantenkeun keluarga nu sakinah mawaddah warahmah. Nya sing runtut raut sauyunan kacai sing jadi saleuwi kadarat sing jadi salpak kacai sing getol mandi kadarat sing getol salat Kacai. Hayu we kacai atuh sia teh mengke lanan apan keur pangaosan saja hayu we kacai. Oke anu dihitan nyaeta Cep Duden dari Haikal. Nya mudah-mudahan sing dijantenkeun burang kali anu soleh. Amin. Nya Kemar jeung dewek teh Hayang wae. tobat la ilaha illallah. Ningali pelaminan tingali di dieu mah euy kicak-kican pika di arelem tuh. Lah, oh kicak-kicak. Naon gitu? Lampu teh. Lampu. Beuh. Indahnya keur pangantenan mah. Tepugu-pugu setan ceri. Tiap panggung nih, tiap panggung. Nah, Aduh. Hayang kawin deui Ustaz. atuh kari we. Jabat. Abdi teh jabat duda, jabat usum hujan Duda abdi teh tos sabaraha kali tos 4 kali. Astagfirullah. Nepi ka hamur gitu. Mangdede pamajikan teh geus beak 4. Nya Nah kumaha eta nepi ka hamur kitu? lain hamur eta teh kanya Gusti ka dewek. Kanya aku kumaha? Nyaah ta anu kahiji mah teh ku dewek teh dijurungkeun Jirungkeun ka mana? lain ke Malaysia dijurungkeun Ka mana? sina asup kana open gede Ulah. doraka itu dah awawena haram jadah Nah kumaha? sok asaritem Wah, piraku. dia kepercayaan salah milih abdi ge Pak sakitu solehna geuning anu pertama mah. wah saleh di mana eta teh beungeucing hareup hate mungkir. Aduh. Jangan kau menipu diriku. Diri hati Lain kela kasaritem teh naon nya ngalakukeun teu bener. lain Nanaon dagang lain jadi karaoke gitu. lain Nasok naon? ngontrok abdi keur nyewa. Atuh meureun. Wah Atuh lain itu nu. kasebelan ge sama pamajikan. Man mau tungtung nanti. Nya anu kadua maot. Kunaon? Maot ya kabenter gelap. Alah, aduh, si eta. Pot di lelebahan Nya gitu. kabenter Aya teh sok diabur keur hujan gede. anu katilu. Kabenter puting pan puting di gelap sih teh. Poek eta mah tuh. Anu katilu maot di sami. Aduh. Kunaon? Nya sami kabenter gelap. Aduh, nah bisa sarua Oh, eta sanasi. Nya sanasib da gua dilanceuk turun ranyang gitu teh. Nya Aya nu kaopat, eh nu kaopat. anu kaopat kakait bandring. Kakait bandring leuwih beuheungna. Beda eta beda. Beda Beda kitu kumaha. keur ngebelor. Kakait bandring. Udah teh dikait kumaha tuh da. Dia ku aing teh dikait ku bandring.
oh matak di Bandring teh ara sudah teh MBK ngiluan can PM Mekar can kum can syariah can bangke Naon bang? bang keliling anu sok ngagubuk payung wae nih Si cepot maaf. can kredit nu 2000 sapoe geus lieur we nya kan abdi teh na teh ke resep kana nguseup jeung manuk posat Museup manuk. lain nguseup manuk si teh nguseup jeung manuk Oh. Nya leuheung ai. nya resepna. ngan aya resepna teh teh Mengparkeun. aya kitabna nguseup teh Oh ya kitu. paslun pinguseupi ari ieu pasal bab nguseup oh abdi ge masantren posat nya di pondok pesantren Jatiluhur Jadi kumaha? nya pasal syarat nguseup teh aya 3 Kahiji. di mana lamun pamajikan yang hareup ka kenca init nguseup teh kudu ka kenca di mana lamun pamajikan sarena yang hareup ka katuhu init nguseup teh kudu ka katuhu tah di mana lamun pamajikan sarena nangkarak tong tulus init nguseup mending nguseupan pamajikan Mending oke kitu supaya eta teh syaratna. tah eta teh syaratna Wajar teh nguseup. nya sajaba eta teh abdi teh geresep kana manuk ngablor nya bebedil wae ka dieu abdi teh Lain loba karesep. jeung si abang jeung Mang Dasep tuh tukang keyboard Leuheung atuh aya alus we aya karesep. tak abdi teh yen teh geresep kana ternak pusat Enak naon. manuk teh diternakeun tak ayeuna teh keur mencoba inovasi ngawinkeun manuk jeung kucing Wah. Sok ngalawan tak ieu. Dieh kieu-kieu ge atik abdi teh kompresor Kompresor berenang. anu botak teh nih Profesor eta mah. eta ucing jeung manuk Dikawinkeun. dikawinkeun jeung dikukur alus suarana teh ti ucing teh sabab dikukur jeung ucing heuh ya gitu Mana mah deui cepot. Deu, ngan aya tatarucingan deuleu Naon? manuk naon anu ngaranna huruf E na hiji teluh sok Belut. manya belut sih teh ari belut mah bukan burung Naon? itu mah lubang sok manuk anu huruf E na hiji Ekek. lain Entok. Entok. encok anu E na 2 Na 2. ekek Ekek. anu huruf E na 7 Ah, bangga. teguh sok Ekek pae. ekek pae mah 4 Ekek pae. iya mah 7 Ah manuk naon. ekek pae kalekek genep sama kurang hiji sok kudu pas caluk Ongko. oh eta mah teu bisa sabab eueuh dina sejarahna ngaran manuk ekek paeh kadengkek digoreng eueuh ngalawan takdir luar tina cetekon teh euy Agak saya taluk. caluk bango Di mana jah teu percayaeun bango teh na teh 7 sok itu sang bango sang bango tuh 7 dek 11 tuh bisa Panjang teuing. Tapi nya urang kabawatkeun. tuh nya halusnya aya bahan Ya bahan cilaka. aya bahan dewek Ya ieu bahan dijen sulunya. acang sok kitu sok kitu iya teh anu gaduh maksudna teh bapak encarnya Si Abah. Aduh. Sepurang. bapak encar teh katela aki bapak encar teh cenah lamun kang cepot ka dieu deg di bahanan Bahanan hayam. nya di bahanan hayam pajar gede tah cenah lain duda cenah tah hayam cenah oh cita ternak aing teh Aing banyak teh. da dewek teh norma atuh piraku aing teh kudu ngalecut nya heureuy pancar Si Goreng. cepot masuk eta. heureuy aya keneh hayam pancar Geus si pencit apa. wah tukeun bae bakakakna ge Eh,
abdi teh ka dieu teh Pak Ustad bade ngahibur nya tuh Pak waktu salah seutik ge cing apik di dia mah lalawan nya di dieu mah para roksang kade mang upay enjing bajidoran mencukulain salah nya wajar gede nyuhunkeun lagu buah ngora kumaha laguna buah ngora atawa lagu Boronong Garing Boronong Garing ibu kota film SpongeBob ulah cek kami abdi teh bade ngahibur pusat nya sudah tugas cepot eta margi bapak encar teh ka abdi teh parantos manyer mohon masihan 1 juta piwarang ngahibur sareng nyanak binatang tamu bintang beureum binatang masa satoan atuh pot nya ngan abdi teh ka dieu teh sabonoyotan sagrup nya sagrup malahan maupun rai ge ngiring syukur nya ngiring anjeunna mah da ayeuna teh anjeunna teh tos janten boyband nya boyband ayeuna mah jadi boy band udah teh nya malahan mah anjeunna teh gaduh grup ai boy band teh mentega blue band teh mah blue band cek Pausen mah teu kabodor bagian abdi lamun Pausen ngabodor abdi teh aya lahan cing hawa tos ka abdi rasanya meuli ti ka dieu tah urang tuh ini sudah bala rentang-rentang boy band bawa cenah good morning Manya ya kieu good morning. si gelo bener nyaan gelo nanti sia lah lah ana aya di saruan ku sudah wala kopiah sami sareng aku kacamatanya itu pakai tidak mau ngadilahana biar kita sama-sama itu sarungnya disorenangin gaya Mang Udel wengi ayeuna gaya pakai kopiah pakai kacamata aduh ampun ding boga adi teh abi mah talung jadi lanjut ustad deh kah yey dan bae dulur aya hayang teh dukung ulah kitu mereka ngaji kudu Pak Ustad ulan abdi dongkap ka dieu teh nyage abdi boyband abdi bade ngaos Tuh. Badai ngaos. halus euy aya ka daek saya teh dek ngaji syukur aya karep abdi bade kuro biasa kurang punten abdi telat biar ngadeblo abdi sebab nya abdi parantos ngaos di ditu acara naon pulang acara naon dino acara nyerahkeun pakaulan eta punten abdi bade kuro heula Ustaz Buahnya ingan Ustad Dudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Acan sike. Acan. Allahu Akbar. Penyetek atos. Ujang pangnyokokeun bedog tuh di dapur. Allah wa uding kafifir neangan liang kasiro Nyalen rok eta mah. saya mau Ustaz sahe kumaha Ai lagam nama. ai lagamna mah bener kata-katana salah oh sanes sanes kitu hor atuh abdi teh kaisinan punten atuh dan bae da wayang dinya mah punten kapangkeran Pak Ustad bade nepangan heula Raka Prabu oh nya bisa Aduh Raka Prabu. damang Raka Prabu alhamdulillah ya Taranya sering satria mah cara luar tina tetekon satria sering ayo naon ieu ka akang dina waktu saya na sugandek ngejlok duit lain da wala urang hibur
nyasok ngahibur urang teruskeun lagu dewek ngalagu teruskeun ku ilaing ya teruskeun kieu lagu nate lagu baheula lagu Mang Koko Oh, Mang Koko. Nya bener. Ya, lagu Mang Koko. Be arah paleun. be arapaleun ulah kana cotabim we ulah kana Sipa jangan panggil aku anak kecil paman Aisyah da leutik keneh tuh kieu yo lagu nate anak king jimat awaking basya ulung muncang kaparange dikokok ku anjing gede numpal lepe ari kok comongo ari siarana gelo ngaruksak saja kana lagu lamun eta teh ceuk paribasa nama nu kitu teh kini nagaleno kurupuk dipoekeun nene rada gelo dek diduruk teu daekeun Nya udah. Ya. malik-malikeun sia teh aduh di dieu teh tukang sini hungkul ulah sok diheureukeun sangat lemur ieu mah Leuweung datar. leuweung datar nya geuna nyak Lu teh. da di leuweung teh sok loba barala heueuh barala tah lamun nu leumpeuh Yuni mah sok papanggihan manggih randa anyar naon anyar paeh Aduh. sok aya demit si teh nah teh sieun nu kitu mah tahayul Yes, eta sieun mah tuh. Piraku geus make kopeah kitu piraku sieunan. Pok naon sih teh pok mata cek aing ulah leumpeuh Yuni teh naon Kitu. da dewek mah nguji da sarua teh sieun apa teh Moal. wah udah pocong nah kalau pocong nu ngalepek ningali aing lain banget ceweknya leuwih goreng ti demit meureun Mata kitu ge. aduh ampun cing naon sih teh belum emot kene ceneng Geuning awewe. awewe euy saha ngaran teh Sawawu pot. asa rerendugan kana hate yeuh Tanyakeun. kunaon maneh teh mau teh dibandring ku salaki blok sia Nu ka opat tadi. dek naon nepungan aing deui atuh Atuh sok lain. jangan bikin aku gagal move on aku sudah ada yang punya gue tong disebutkeun duda tuh era aing pocong ge nah ngeleper aing euy Dewas. heeh lain ngeleper eta euy ieu calana syarat ka aing yeuh aya duriat keneh aing ke pamajikan Ah, gitu. lain dek naon ka dieu teh Doakeun anggur lagi doakeun gitu. Ah. dek minta hampura Oh, minta hampura cenah pot. naon sababna bet minta hampura boga salah naon baheula sok sa MBK Kacida pamajikan teh pot. era aing balik babel ulah ngerakeun lamun hayang kena jeung dewek tangke disusul ka kuburan beb hayu ngampar samak we dik Rek doa maksudnya. idit nya atuh nuhun ai di hampura mah assalamualaikum
Waalaikumsalam. Saya teh buru-buru ini jeung bau di. Mursia Mursitu. Mursia Mansa. Sino! Mebas kana tani. Nah, balik deui. Salah jalan. Atuh janji. Ah teuy pocong gelo. Atuh janji. Waras teu makaning jati, jati teu makaning waras. Waluya. Sinengul da wala. Gerah hudang anjika. Eling, eling umat. Umat teu areli. Allahu Akbar. Naon yang naon sih teh? Sieun yang kepocong acting, dia mah acting. Oh, acting. Acting. Abdi teh kiprana lewu teh abdi. Pak Ustad, Kulan. abdi nyana kerencangan. Oh nya kerencangan. Mohon. Cana ka dia. Abdi bade permios lah ka ditu. Nah, Mohon, mangga atuh Pak Ustad. mangga wilujeng. I love you, I love you too. I miss you. I miss you too. Aduh boga mitohan resep. Teu anggeus musikna. Alah ampun cing nayaga teh ka kieu yeuh. Aduh, dah Ustad, Kulan. yuk ah, kurang hiburan. Nya hiburan itu Pak. Bieu mah aduh nepi ka sieun budak. Nah, iya mah pocong. bawa sidawala lain bawa abdi nya bawa Artis, ya? nya babaturan sidawala di SOS. Oh syukur teh saha we lah. Ayo kan bae. Bocah eta dukangan. Kelar ada muringka kana punuk ya. Aduh waras itu makaning jati ya. Bet balalager jurig-jurig di dia. Lain dalam piraku ah. Ayo goyang dumang biar hati senang. Ayo goyang dumang biar hati senang.